masjid. Aya nama di masjid tanah keluar gitu. Tapi kita tidak naon tempatnya beda, situasinya beda, berkahnya nu ulah dikurangan ku Allah malah ditami-tami kabarna. Amin. Luar biasa naos kusim kuring aya mampu bakal. Insyaallah walaupun berkah. Amin. Utami nama Pak sim kuring naos di mana-mana. Nanti etan-etan sasasi di 5 kabupaten 28 pengawasan rutin. Kebagian 2 wengi istirahat lazim goreng. Tapi sok salaos itu ridho naon sababna. Pengperieuheun sim kuring kena oleh kitab can mampu. Kitab nu meunang guru diaos ku sim kuring. Hitung-hitung nuluykeun perjuangan guru. Amin. Ulah kajadian perjuangan guru mati di tangan kita. Eta nu diharapkeun Pak. Na oleh teu mampu, malah sakapeung mah macana ge teu mampu. Atuh nyebar-nyebarkeunana atuh. Nu gaduh tempat masihan tempatna. Nu penting mah Pak sok sanaos beda tugasna sarua tujuanana. Nu ageng nu alit sing ageng we niatna. Sabab ingat saur salaf soleh banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat, banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Nu ageng nu langkung ageng sabab niatna ageng, nu alit ge amalna muga hasilna ageng sabab niatna ageng. Amin. Niat alit, niat anu tujuanana selain Allah. Niat ageng, niat anu tujuanana lurus ke Allah. Eta niat ageng, niat alit maknana. Jadi ageng jeung alitna berkah amal soleh urang, amal soleh urang, ujrohna amal soleh urang, hargana amal soleh urang di Allah, saukuran niatna. Lumawi saur salaf soleh, carilah oleh kamu niat sebelum mengerjakan amal. Lumawi saur Rasul, innamal a'malu binniyah. Maka saur Rasulullah hakikat perang sabilillah itu perang melawan nafsu di saat meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Itu sabilillah. Perang sabilillah hakikat nama perang melawan nafsu. Maka Imam Ghazali dina kitabna gaduh 25 wasiat. Luka selatan ayat 3 wasiatna. Saur Imam Ghazali wasiat ya untuk amanat ka santri. Wasiat ka santrina, tinggikan himmahmu, lawanlah nafsumu, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. Eta wasiat Imam Ghazali. Nu ta'alluq jeung keberkahan peringatan Maulid Nabi, Imam Jalaluddin Sayyuti, ulama Mesir anu paling dieu, sanes termasuk kagolongan mujtahid mutlak, sanes mujtahid fatwa, sanes mujtahid tarjih, sanes mujtahid mazhab. Ulama paling dia tapi ulama anu pinter. Na alif kitabna mun dihijikeun ke 600 jilid. Anjeunna sasauran nu ta'alluq jeung berkah peringatan Maulid Nabi. Saur anjeunna ma min baitin aw masjidin
au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Ke aya hiji bumi atanapi masjid atanapi tempat nu di eta tempat dilaksanakan peringatan maulid nabi, maka kecuali ngalingkung para malaikat di eta tempat tuluy para malaikat sujud mentahampura keur boga tempat jeung anu hadir di eta tempat. Alhamdulillah mana naon lamun urang ngaos di dieu dosa bebas dihampura ku Allah. Amin. Eta nu diharapkeun istighfar mah hese lu pake ilmu istighfar teh lain paya ucapkeun istighfar aya nu sok istighfar teh make ilmu ti isu astagfirullahalazim astagfirullahalazim socana cisucana ngacoa tapi lebih tajam tilu jam salat pohon ulah terjadi gitu. Eta istighfar teh make ilmu eta begitu. Upami hiji amal tengah ilmu, ukuran amal tergantung ilmu. Iya, tergantung ilmu. Kemampuan orang beramal tergantung ilmu sebenarnya. Tergantung ilmu, gede jeung leutikna ilmu, luhur jeung hadapna derajat barokah ilmu. Numatak seorang ulama al ilmu ala bitakdim. Ilmu lebih utama dihalakan. Namun orang geus teu sanggup dengan ilmu tengah harapkeun perkara nu sabada ilmu. Aya nu sukses hirup balas bodoh aya teu. Aya nu jadi dosen balas bodoh. Aya nu jadi jenderal balas bodoh. Aya manusia anu resep bodoh. Milih bodohna. Lawan jalma betah cicing dina bodoh. Eta menjadi hijab jalma terdapat nepi ka derajat solihin nu jadi hijab martabat solihin hiji betah dina duraka kadua betah dina bodoh mau jadi solih kau mau jadi muslimin artinya tidak akan menjadi orang baik apalagi jadi orang memperbaiki. Kan ada orang baik ada orang yang memperbaiki beda derajatnya Pak. Orang baik salih as-salihu yuhibbuhun nasu jalmi anu sae sok dipikaresep ku jalmi sakumaha gelona jalma kanu sae mah resep bener sakumaha bedegongna jalma kanu sae resep aya jalma nu ngewa kanu sabar aya teh isuk-isuk lempang lalaki rek mana Kang mani kuncang kitu lempang rek licen pamajikan rek laporan ka KUA kunaon sabar teuing pamajikan aya teh aya nu geuheul ngalisuk tatangga barang berewe ka kuring nepi ka munggamuh kuring teh aya nu kitu. Orang baik as-salihu yuhibbun nasu orang baik dicintai orang banyak. Tapi muslim derajatnya lebih luhur. Al-muslihu yu'adihin nasu orang yang memperbaiki dimusuhi orang banyak. Sebelum Rasul diangkat Rasul, diangkat Nabi, diberikan cinta besarnya sabab Rasul orang baik. Yahudi minta resep, Nasrani minta resep, lalaki resep, istri resep. Kabehna ka Rasul sabab can diangkat Rasul can diangkat Nabi. Maka paman-paman Rasul nu hebat para konglomerat para jawara Mekah dikumpulkan ku Rasulullah di belakang Bukit Sofa. Paman Rasul 25 orang nu hebat. Hei paman-paman kuring mun nyairitakeun yang di belakang kuring aya pasukan anu rek kabunuh ajan percaya teh langsung ngajawab sakabehna percaya Muhammad naon sababna ente teh pernah bohong ti budak. Rasulullah orang baik
penyayang, penyabar, jujur, pinter, bener, sobar, hampuraan, berehan. Maka jama-jama resep Abu Jahal, resep Abu Lahab, resep Abu Sufyan, resep ke Rasul. Sabab Rasul orang hebat. Sanggeus gitu, Rasul sasaurang. Ayeuna paman kuring rek ngaku yen kuring teh Nabiullah dan kuring teh utusan Allah. Mulai paman-paman Rasul anu hadir 25 orang dibagi tilu. Hiji aya nu iman bari resep, kadua aya nu resep ngan teu iman, katilu nu panggoblok na Bang. Keur mah teu iman tara resep seperti Haji Abu Lahab. Abu Lahab teh haji teh kan. Nanti dimuat dalam Quran diterima ku Allah hajina sebab dia loh. Tabat yada Abi Lahab. Maka haji teh tabat yada Haji Abu Lahab agak baca aja. Surat ieu mah Abu Lahab. Orang begitu Rasul, ngaku Nabi, celaka kamu Muhammad, mau asal resep jadi ngewa. Malah mapak bola jadi ngararewa sararea. Atuh dakwah Rasul teh sembunyi-sembunyi 3 tahun. Di 40 tahun diangkat Nabi sampai 43 tahun dakwah Rasul sembunyi-sembunyi. Door to door, ka bumi ngobrol iman, ka bumi ngobrol iman. Sampai 44 tahun baru Rasul dakwahnya terang-terangan. Itu di waktu Rasul dakwah terang-terangan, wala paman-paman Abu Lahab eta, paman-paman Rasul Abu Lahab, Abu Jahal beuki edan nyewakna ka Rasul. Malah mapak balat. Umur Rasul 45 tahun. Sayyidina Hamzah asup Islam. Bukit dakwah Rasul sama jawara Mekah asup Islam. Umur 46 tahun Yuswa Rasul 46 tahun. Umar bin Khattab asup Islam. Tukang gula di Mekah, juara gula. Namun rek gula jeung Umar bin Khattab, apalin lawan Umar bin Khattab, manten pahlawan teh. Balasieun. Namun tumpak kuda saking jauh badanna Umar bin Khattab langsar sampeunana kana taneuh. Mata jawara Mekah asup Islam, Rasul dakwah beuki hebat, terang-terangan. Sok jawara Mekah bisa asup Islam. Tapi orang-orang kafir musyrikin beuki edan ka Rasul, al-muslihu yu'adihim nasu, orang yang memperbaiki dimusuhi orang baik. Maka 47 tahun Yuswa Rasul, dakwah Rasul diteror, diembargo. Timur Tengah temenang aya kawin jeung turunan Bani Hashim diembargo Rasul. Temenang aya transaksi jual beli diembargo Rasul. Dibunuh karakterna, diembargo, diteror, malah diancam dibayar dibunuh. Mun bisa ngabunuh Muhammad dibayar direpuk ontak. Begitu. Lantaran geus kaancam keselamatan Rasul ku Allah taala diparedakeun Yuswa Rasul 54 tahun. Nah gitu. Urang boga majikan, urangna berehan, kawin tersebut boga salaki berehan. Bener. Sanggeus urang ngadidik istri, anjeun kudu berehan, mulai teu resep ka urang. Bener kan? Santri boga kiai, tukang sholat, tahajud, ngajina getol. Tuhan karatingalun, hebat, guru-guring. Ngasngan sageus guruna nitah tahajud. Kamanehna nitah ngaji getol, kawas manehna. Mimiti teu teu resep ka guru. Lamun lain guru ku aing ditapung ya. Keur sarengeunah nitah tahajud. Kamari mah keur maca nitah tahajud, resepkeun ka guru. Bener kan? Al-muslihu yu'adihim, maka resikonya jadi jalma memperbaiki dipikanyewa ku jalma Nuwawi Luqman Hakim wasiat ka putrana mimitina aqibis shalah adegan salat dan wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar
kudu kita alus garam goreng tadi tuna nasbir ala ma asoba di mana jalma geus jadi derajatna naikkan derajat muslim memperbaiki orang banyak sebab akan dimusuhi orang banyak tapi ulah ngalawan rakyat keheul peda ajengan nita alus tong milu keheul lamun nek milu keheul burung kaleno rakyat burung kiai gelo disebut ulah rasul tinggal itu dakwahna di mana-manakan di Taif suku sakit ngabadogan rasul didoakeun ku rasul muga-muga sing maudar orang sakit entah muga-muga Gusti paparin hidayah hade goreng ge umat abdi lamun moal dijadikeun ahli Gusti ieu bapakna muga-muga anakna sing jadi ahli Gusti ayeuna kan tanyakeun suku sakit di Taif 100% muslim suku sakit berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi hebat para rasul kang matakkeun sim kuring ngayakeun muludan salajan akhir-akhir oge saking periogina kana naon kana berkah ti Allah ngalangkungan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi mal aya berkah nu dohir na ti makhluk kecuali ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab Rasul afdalul khalaik ahsanul khalaik afsahul khalaik insanun kamilun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kurang dunia daerah masalah tidak ada manusia yang tidak berhadapan dengan masalah santri berhadapan dengan masalah ternyata kiai juga berhadapan banyak masalah lebih daripada santri orang bodoh berhadapan dengan masalah ternyata orang pintar juga lebih banyak berhadapan dengan masalah orang fakir punya masalah cuman masalahnya beda ternyata orang kaya juga berhadapan dengan masalahnya beda yang masalah rek beli motor kurang 2 juta itu mah masalah rek beli kapal kurang 2 miliar itu beda nanti semuanya punya masalah siapa manusia yang tidak berhadapan dengan masalah yang hidup di dunia ulah boga sangka nu beunghar mah teu boga masalah uing hirup aya ulah boga masalah rek beunghar heula belot teuing ka jelema bodoh yang boga masalah jelema bodoh boga masalah ternyata orang pintar juga banyak berhadapan dengan masalah itu jalma bodoh mah boga masalah rek masantren duit najan boga ari jalma pinter bermasalah sanggeus boga ilmu rek ngengan jabatan susah masalah siapa manusia yang tidak berhadapan dengan masalah maka kita jangan lari dari masalah tapi kudu harus sanggup menghadapi masalah jangan lari dari masalah tapi kita harus pintar menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada manusia yang tidak berhadapan dengan masalah. Orang kampung berhadapan dengan masalah, ternyata orang kota juga berhadapan dengan masalah. Kopral berhadapan dengan masalah, ternyata jenderal juga berhadapan dengan masalah. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala melahirkan Muhammad bin Abdullah, lalu diutus Nabi, lalu diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul ke Allah Ta'ala. Apa tujuan Allah? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Kita berhadapan dengan masalah, kalau mau selesai berpegang teguh kepada agama yang dibawa Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenderal punya masalah, kalau tidak mengikuti ajaran Rasul tidak akan selesai masalah. Orang pintar, orang kaya berhadapan dengan masalah kalau tidak mengikuti ajaran Rasul dan tidak berpegang teguh kepada agama yang dibawa Rasul, tidak akan selesai masalah. Nopaka loba nu beungar atawa anu pinter lunglang liling melaksugan dina meureun teu bisa nyelesaikeun aya nu boga sangka aing mending hirup jadi kiai. Naon sababna kiai jigana euy duit teu boga. Coba dipapagi jeung uing ciri terus. Ari wingi ciri saminggu sekali ge hese. Asa jadi kiai. Ternyata kiai juga banyak masalah. Santri berhadapan dengan masalah. Kiai lebih banyak masalahnya, Pak. Urang boga masalah no urusan jeung bodoh. Sabaraha dua-duana? Hiji, budak geus hiji, 5. Kiai anakna 200. Jadi para budak 40 kabeh. Beda-beda adatna, beda-beda tingkahna kudu selesai keserangan. Banyak masalah. Jadi dia juga kita bukan masalah bisa seri bisa juga tenang selesai masalah.
Masalah jam 10 datang, jam setengah 12 selesai masalah. Ari urang boga tilu masalah 15 tahun cara geus. Pemajikan kabur 15 tahun cara geus. Batur mah kabur isuk-isuk lohor selesai. Iya itu selesai nanti mah ya kan. Maka jangan lari dari masalah, tapi kita harus pandai menyelesaikan kemana menyelesaikan masalah? Solusinya ada cuma satu, mengikuti ajaran Rasul dan berpegang teguh kepada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia di dunia yang tenang, bukan tidak berhadapan dengan masalah, cuma masalahnya selesai. Pak Guntrang jeung itu Angus 12 tahun batur Pak Guntrang jeung itu isuk-isuk jam 7 setengah 8 geus dahar bareng cager deui. Kapan dendam orang, tak ada suka masalah. Kemudian dendam dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasul penyabar, pemaaf. Wasbir ala ma asaba, inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Luqmanul Hakim. Maka sambutan simkuring sadaqallahu alaihi maka abah di ulam kadia sinang ngaos supados mapun ilmu nu langkung berkah. Urang sadayana nu asal hirup kusut sing jadi normal deui. Sabab kusut hirup teh gara-gara salat kusut. Gampang kan? Aing teh teh hirup fakir jadi ribu. Lain beda fakir batur ge aya nu fakir teh ribu hirup. Beda salat kusut bari fakir. Dan benghar garis kusut masalah nak aja juga tiru bagaimana pak. Ada lu benghar juga senang. Aduh dah soleh lu benghar dah demam. Sholatnya bener, jadi hiruplah lurus. Jika nak sama benghar lain, peda sholat lurus. Sing ingat kan, sholat kusut, hirup kusut, sholat lurus, hirup. Lu benghar senang, jaga soleh. Fakir gak mau soleh mah, senang sarua kan. Kita ayah lo dicepeng tapi kabutuh dicukupi ku Allah eta lo fakir soleh mau jadi kesulitan seluruh permasalahan selesai jadi tidak ada yang mempersulit sebenarnya kesulitan hirup urang cuma sababna kan hiji naon nuturkeun hawa jeung syahwat nafs eta kan sebenarnya mata salaf soleh mah langsung sasaurang. Di saat kita mencintai selain Allah, berhajat ke selain Allah, bersandar ke selain Allah, maka di saat itu juga kesulitan menghampiri kita. Jadi hirup sulitnya gara-gara cinta lain ke Allah, resepna butuhna lain ke Allah, tawakalna lain ke Allah. Eta nu jadi sabab kesulitan. Lain fakir, lain bodoh kan. Nu bodoh aya nu jadi kekasih Allah ya, nu fakir aya jadi kekasih Allah ya, nu benghar jadi kekasih Allah, nu pinter jadi kekasih Allah. Maka sing kuring ngadoa, nu hadir sadayana para santri sadayana para alnos, nu benghar anu fakir, nu bodoh nu pinter, moga-moga diluruskeun dina jalan usul ka Allah, jadi kekasih Allah selamat dunia akhirat. Hadallahu hatur nuhun ka sadayana parantos hadir. Kantes ngabantos bangunan simkuring ngabantos kana terlaksana peringatan Maulid Nabi ngabantos kana tanggung jawab simkuring nanggung jawab anak-anak anu termampu 60 orang subsidi simkuring makannya saja para santri 1 bulan uang 10 juta beas 1 ton. Alhamdulillah parantos dibantos ku para agnia di antawisna teu kedah diwartoskeun doakeun sing leuwih beunghar di sadayana amin. Anu bade ngiring kantor daftar sing kuring gampang ulah bebejal wa obrol daftar unggul bukan namanya engke papanggih di akhirat ya juga teu diwartoskeun ku sing kuring anu dibantos sadayana didoakeun ku sing kuring teu didoakeun ku sing kuring duitna dikeun ge geus ngadoa ka Allah saeureun deui Gusti Gusti tasrufkan di jalan Gusti ngadu langsung ini orang seorang lain ka Allah sanes dipura dosa Gusti abdi sing jadi keparat dosa abdi sing jadi sabab darajat dunia akhir mugi beunghar ongkoh putih soleh amin hadanallahu wa iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaturkeun nuhun ka Syaihuna Al Mukarram Bang Desa Akang anu parantos ngadugikeun sambutan